Sampurasun, Assalamualaikum. Tepang deh di sesi Kemis Nyunda edisi spesial Lebaran 2024. Setelah acana orang maca sasarengan, sim kuring nada dihapunten lahir batin merencangan sadaya. Caritas edisi spesial ayeuna, judulna Yaya Dina Poe Lebaran, karya Hasna Takia. Terjemahan Sunda ku Bapak Teddy Muhtadin sareng rengrengan. Sumberna di Let's Read di Asia Foundation. Hayu urang awitan. Lebaran ayeuna Yaya nganjang ka imah Aki jeung Nini. Loba pisan pengalaman anyar nu kaalaman ku Yaya. Bantuan Yaya ngitung sabaraha hiji pangalamanana yuk. Dinten ieu dinten Lebaran. Emak, Bapak, sareng Yaya angkat ka bumi Aki sareng Nini. Pun Nini kagungan pot kembang anyar payunan bumina. Senyit pisan. Cing etang aya sabaraha pot kembang pun Nini teh. Wargi-wargi Yaya sigana tos sarumping. Tinggal sapatuna tos aya payunan bumi. Cing etang aya sabaraha pasang sapatu wargi Yaya teh. Assalamualaikum. Caca, Ama, Tia jeung Rena geus datang. Wah, maranehna make baju lebaran nu sarua jeung nu dipake Yaya. Cing gara itung aya sabaraha urang nu make baju sarua? Bumi Aki sareng Nini haneuten pisan. Emak, bibi sareng uwa istri ngaranggo gamis. Cing etang aya sabaraha urang nu nganggo gamis? Bapak oge sungkem ka Aki. Bapak meget sareng emang. Sadayana ngaranggo raksukan koko. Cing etang aya sabaraha urang nu ngaranggo raksukan koko bodas? Unggal lebaran Nini masak seueur pisan. Aya opor, sayur lodeh, sambal goreng kentang, rendang, semur, gudeg, sareng kerecek. Cing etang aya sabaraha hiji piring nu aya dina meja. Ini oge ngadamel kupat seueur. Kupat nu atos asak dibeungkeutan teras digantungkeun. Cing aya sabaraha hiji kupat nu digantungkeun. Dinten lebaran seueur kueh nu raos. Sadayana disimpen dina keler. Abdi mah resep pisan kana kueh sagu, putri salju, kastengel, sareng lidah kucing. Cing dina luhur meja aya sabaraha hiji keler kueh. Alhamdulillah, satea acan wangsul, pun Nini sareng pun Aki maparin artos. Margi abdi tamat saumna. Hatur nuhun, Aki, Nini. Cing aya sabaraha lambar hadiah artosna? Rengse rerencangan sadaya. Mami pangalaman aranjeun kumaha ya dina poe lebaran. Pastina orang suka bungahnya. Tembang deui sareng kulawargi nu caket, nu tebih, nyambung tali silaturahmi. Komo bari ngoleksi amplopan mahnya. Cak dugi dieu heula carita ti sim kuring. Insyaallah tepang deui sanes waktos. Taqabbalallahu minna wa minkum. Syamanu wa syamakum. Assalamualaikum.